Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kamana dinya nengan untuk ngajual lele kanu Pak RT bela. Waduh, hes kaberangan ya aing. Lekade sage aing tertulus ja kaberangan. Hanya pirasa tengenahan ieu ya. Nah, tamu baru di mana ya, Pak ieu ya. Udah datang tamu lah, maduit 2 karung. Cong numpang tanya cong, hari mah PRT di mana cong nyahon tuh? Oh, ima PRT mang. Tuh lurus bae mang itu kayak lamun belokan belok bae ke kiri. Emang mamang mantas di mana gitu? Asli bakar cong, ngajual lele. Kayaknya seberang dia. Tempatnya selap lohor. Nah, cong. Oh, mang. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ya imah PRT-nya. Mohon ieu bumina Pak RT asup jeung atuh kalebak. Perlu naon pang salamat tumben ka dieu ya. Kieu PRT. Kira-kira di kampung dia anu ngajual lele eueuh PRT. Ya can ngadengen nek ngajual lele mah tinya teuing isuk mah. Oh, ieu bae PRT ya nomor HP urang. Bisi aya anu ngajual lele hubungi bae nomor urang. Oh, kayak di kabarannya lamun anu ngajual mah. Itu pamela PRT. Ah. Tuh, kadehlah sakadang. Siap, Bos. Enan bos. Eta lele geus separaban can. Can, Bos. Aing geus kira paraban kali itu. Aing rek HS. Cara pe. Oh, oh. Duh. Kayak selain lah. Cara apa awan? Yang istirahat. Kalau nyeri.
Oh, siang na paraban ko ay mancan. Blok, ada yang meta, Mang Sarim dek meuli anak macan cenah. Nya anak kamari tos jualan lele. Udah bener sih, Bro. Bener lu, masih situ percaya ke aing, golpenya aing ge. Luk, saya kunaon? Bro dia, aing buka ide ya. Ide naon tuh sia, Luk? Aing nyaho, sida ka jalan Mang Sarimnya. Bro, sini ka jalan naon tuh? Lah kayak gisinya iya, tenang, aing beli kopi mah. Wow. Nah, boleh, aing main resep lu. Terus si tangguan di dia. Tuh. Si eta naon lu? Lo ngomong, tangguan si di dia kayak gisi nyaho. Tuh, Mang Sarim aya weh. Kenapa tuh sih ya, nanyakin Mang Sarim? Ente aya perlu we setik tuh. Perlu naon tuh sih ya? Tuh sia hanya bae kepo. Disaung keres. Jangan itu sih ya. Lah embung aing lah, udangan bae ku sia tuh lah. Geus, tangguan di dia. Oh tuh siap. Bos, bilang bos. Ayo maling lele bos. Mana? Mana maling? Mana maling? Mana? Maling lele mana? Mana? Maling lele mana? Mana? Aing sia tuh ngeunah bae ngaudangkeun aing. Mana aing keur ngimpi. Tuh ayo neangan. Saha kena ka dieu bae. Siap bos. Ayo keur kitu. Sia tita kali itu bae. Atuh aing ka ditu nya. Assalamualaikum Mang Sarim. Waalaikumsalam. Aya naon, Luk? Coba tah diupna ada di dia tah. Tenang adanya mah Mang Sarim hendak meuli anak macan. Oh, endek. Emang aya? Aya tuh di gula. Oh, bakal dia aing hangna le. Tuh gula nyokot tulanya. Oh, aing kena cokot ka ditu. Woi. Siapa naon? Lah si hanya bae kepo bae sia kos janda. Mang iya anak macan Mang. Iya bener anak macan.
Oh, itu bener. Pan letik amat. Atuh ngaranna ge anak na, Mang. Atuh hayang gede mah indungna. Oh nya. Lu gede mah mana nya? Atuh Baru teh ya. 100.000 we lah. Mahal amat, entek kurang deui ya. Itulah geus sakitu 100.000. Oke, bener ya anak macan kan? Bener anak macan. Oke, dibalik ke Mamang. Ya. Tah, 100.000 tah. Oh, Terus kira itu. eta Mang ulah dibukanya marabana setik bae bukana. Namun dibuka besi ngegel. Oh, Mamang gesieun, pan anak macan. Atuh. Urang kayak Mangnya. Oke. Napasnya. Oke, Emang. siap. Ini aja. Penasaran ya. Mana nih? Tolong gue ya. Bos, eta tadi budak nggak jualan, bos. Oh, eta anak macan nang meuli di budak tadi. Eta. Oh, menang dulu tuh. Ulah, ngegel, panceknya gitu menang di dulu, galak, ngegel. Terus, aing dek nelo, lala nu ditu heula, nya. Oh. Ah, percaya aing mah. Deuleu aing. Aduh, ya iya mah anak meong. Cenah anak macan. Bos katipu di bae. Dasar bos edan.